Alam dunia geus paciweung bencana datang ngeureyeung nu maksiat beuki maceuh nu ibadah beuki eueuh. Dongeng nomor kedua, kula manggihan deui aya hiji jelema di dunia ngabohong bae. Nya mah lamun teu ngabohong nyeri awak. Dagangna teh ngabohong bae dagang. Dagangna ngabohong bae. Aya ahli politik mah politikus mah ngabohong teh emang parantina. Amun teu ngabohong mah teu jadi politikus. Nah, tapi orang kitu-kitu ge ye kuari khawatir. Setelah kukula dibaca tentang perjalanan politik sangat mengkhawatirkan. Urusan pilpres teu khawatir sebab tama pelaksana, tetapi nu sangat dikhawatirkan caleg. Bermunculan caleg-caleg non muslim. Engke kuari kan geus aya 500 sekian puluh caleg non muslim, 570. Ye lamun engke nya geus menguasai parlemen. Kuari baik kuari karena sabaraha hulu geus kos kieu kula karang merenung ya Allah ya Rabb isi kumaha kahareupna caleg bermunculan kafir non muslim. Nah ieu engke ka ditu da lamun di Tangerang aya sabaraha kursi provinsi aya sabaraha di pusat aya sabaraha lamun 570 nu jadi saparo bae berarti kan geus 200 sekian 250 bae misalna masyaallah kan. Eta kan kakarak tahap awal, mungkin 5 tahun ke depan dan selanjutnya aya oge sih bedak hati kumaha kadituna engke. Sementara MPR kan geus teu berlaku, mandul. Keputusan pada kitu diserahkeun ka rakyat, sementara rakyatna kuari kan milih ge lamun dibere duit. Tidak sadar bernegara, tidak sadar berbangsa, tidak sadar beragama. Masa si Haritanu kudu dibawa ke pondok pesantren kiainya cium tangan aju dipilih kan orang inggis ieu mah keur carita soal kekhawatiran sebab ningali karakter bangsa seperti ieu aya tah saeutik kekhawatiran 5 tahun ke depan Masya Allah. Nah ieu mah keur carita kekhawatiran mantak hati-hati kobo ieu urang kota. Nah iya mah geus beta mah salah satu kekhawatiran. Nah iya kuari jelema di duniana ngabohong. Paeh lah maot kiamat caritana. Nah barang geus kiamat arti timbang amal. JPD maju. Timbang. Begitu ditimbang salat aya. Puasa aya, teh husu-husu ge salat aya lah. Zakat ya sakapeung mah osok kan sakapeung mah. Fitrah bae mah osok meureun. Tapi di samping eta zalim aya. Kemudian naon kitu garana dan lain-lain dibandingkeun kagorengan jeung kabagusan teh 50-50. Saimbang ya Allah ya Rabbi saimbang ya saya mah teu berat ka bagus teu berat ka goreng pas akhirnya cek malaikat terserah dekat surga mangga dekat neraka mangga ya ieu mah akur bisa dekat surga los bisa dekat neraka los dibebaskeun tapi jangan ngomong kieu can nyaho kan ka surga kos kumaha neraka kos kumaha akhirnya nanya coba tolong jelaskan surga. Cek malaikat perem beda. Wah kemewahan surga teh ditayangkeun. Wah itu tentang bangunan, tentang kendaraan, tentang buah-buahan, pakaian dan lain sebagainya. Beres. Coba neraka. Perem cek malaikat beda. Wah neraka. Dengan ribuan tahun teh penyiksaan siksa neraka wah geus mah orai tina seuneu kala tina seuneu bayombong tina seuneu
dan lain-lain tidak sedih. Beri gini. Akhirnya, nah guys, pilih mana? Lantaran tukang bohong di dunia. Pasti nama sorga teh neraka teh sorga. Ya, cek aja pendi neraka. Milih neraka. Sebab di dunia ada kan nyana mah lamun henteu kan gitu. Ya tukang bohong mah kan gitu. Ya di akhiratnya kababawa. Jadi di akhiratnya dianggap punya sorga, neraka ya. Neraka berarti sorga. Jadi nyana milih neraka teh dianggap punya sorga. Ya malaikat neraka lah. Malaikat kecil kok. Cek malaikat ibu dak sableng amat sih. Akhirnya Haji Pendi milih neraka. Khayalannya pasti sorga. Begitu asup ke neraka panas. Kok asli sakina? Kok asli? Asli atuh kekerepekan ya nah. Gogoakan. Cek malaikat bungan saha. Tadi aya geus ditita ka sorga kok neraka. Ye, sakina teh sugan teh mah cara di dunia. Emang di dunia mah kan lamun henteu. Tah mah sia. Cek malaikat tuh kagak bohong. Ye, pugu kurang 3 kilo, disakilokeun ku sia. Nah iya tukang bohong mah, ya nggak bohong meteran, ya nggak bohong timbangan, nggak bohong zolim, nggak bohong hitungan dan lain sebagainya. Engke ternyata nyana ka bawah tah ke akhirat. Jadi kunya nanti ya di bawah pajar itu malaikat tukang bohong goblok teh coba. Malaikat mah teu bohong, bolon. Bohong. Akhirnya jadi kikian malaikat. Coba nu jelasin atuh geus jelaskan neraka. Entah ya mana minta ayeuna lapor ka Gusti Allah. Nyana sebab laporan malaikat kan tadi titah milih, geus mana kuari amal kula nu bagus. Kula hendak nanyakeun amal nu bagus. Ih kan boga keyakinan ka surga jeung ka neraka mah lain ku amal. Nyaho kula ge. Ya gegera dia ulah ngobrol panas. Tadi kan kula titah milih antara surga jeung neraka. Kula pilih neraka, coba kula ka surgakeun, bejakeun ka Gusti Allah. Ayeuna laporkeun ka Gusti Allah. Laporkeun, ya angkat oge. Jadi tetep maksudna tukang bohong mah titah milih ka surga ge neraka bae. Tetep bae aya bae teh ka neraka bae kana dianggap malaikat tukang bohong. Ye, ngaji atuh sia. Malaikat teh loga bohong. Orang lain gitu karakter bohong kabawa lah ke akhirat. Sakapun waktu gula baca eta dongeng eta hayang seri oge di lain waktu mah tapi maksudnya ieu sedih oge orenganan bohong tetep bae kabawa ka ditu nu tadina titah ka surga ge lantaran tukang bohong tetep ka neraka heula. Nah mentak hati-hati urang salila hirup di dunia mun dagang jadilah pedagang anu jujur. Ulah eureun dagang ja Kangjeng Nabi teu pernah kapanggih jeung pedagang hajun teh eureun dagang. Kapanggih jeung petani sing jujur tanina ja Kangjeng Nabi kapanggih jeung petani teu nitah eureun tanina malah dibere cara-cara tani nu rapi. Kapanggih jeung panglima Kangjeng Nabi teu titah eureun tinitah eureun jadi panglimana jadi askarna. Tapi Kangjeng Nabi mere wejangan sing jujur jadi panglima na jadi askarna. Lain ulah jadi polisi tapi periwit teh hiji bae. Ieu mah periwitna 2, 3. Isuk-isuk nu ieu periwitna, sore nu ieu. Peuting ditiup keneh teh periwit. Ulah nah, gitu keneh tentara. Nah ieulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Malam iya urang dorong doa ke almarhum sosok seorang alim, sosok seorang kiai. Ulah ditingali gorengna Allah Maha Pangampura. Urang tingali bagusna sebab Kangjeng Nabi selalu ngalem. Di alam ku urang dicatat ku malaikat. Urang sok ngalem ku mayit bagus. Gitu. ID Bandung mah di Garut lain ku mayit saya paeh kayak badal bait khair eta pangalem dandakeun terus ulah sok dijore-jore mun aya dulur urang tetangga urang nomat gorengna ulah sok
disebut bagus dabe terus baik ku urang goreng mah kabeh ge aya tapi Allah Maha Ghafur, Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim ku ghafurna Allah urang boga keyakinan dihampura. Da ieu bakulna mah eta beta dita almarhum hiji jelema bisa ngaji tur ku Allah ditembongkeun teu bisa ningali jelas kanu sejen sababna nyaritakeun ka kaula tentang tina obat. Kemudian bagusna eta geus jelas maca Quran, maca kitab mah terus bae. Katingali lamun lain dibere maziah ku Gusti Allah naon maka dengan maziah etalah urang doakeun mudah-mudahan almarhum kasalahan-kasalahanna dihampura ku Gusti Allah Subhanahu wa taala, amal bagusna ditarima ku Gusti Allah Subhanahu wa taala, tur dilegakeun dicaangkeun di kuburanana dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Keluargana, putrana, istrina, mudah-mudahan ku Gusti Allah diberi salabar, tur tawakal ka Gusti Allah bisa neruskeun sepak terjang anjeunna dalam rangka li'ilai kalimatillah melalui pendidikan pondok pesantren. Dulur-dulurna kabeh, Ki Lukman kabeh mudah-mudahan sami-sami ditangtayungan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Urang selaku muridna, kawauhna, tatanggaana kabeh nu aya di dieu mudah-mudahan urang husnul khotimah diaku ku anjeunna ku Malim Derahim di akhirat selaku muridna ku anjeunna selaku muridna sehingga urang di akhirat loba nu ngaku kiai anu ngaku kiai sehingga urang dihijikeun di bawah bendera Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naila ala kadar jang sebuah itibar baik